Sampurasun, pendak deui dina acara si Caki. Mang Mitra sumping deui ka acara si Caki disarengan ku Aa Diki, Teh Ila, Dede Visa, Niel, Kenzi, Talita, Cita, Gevi sareng Gea. Cobi Mang Mitra bade naros ka barudak nu aya di dieu. Upami urang kedah mika nyaah teu ka wargi-wargi urang. Kedah? Kedahnya Kenji kedah mika nyaah ka Niel. Oh, Dede Talita kedah mika nyaah ka Teteh Cita. Sadayana kedah mika nyaah. Dina Matius 22 ayat 37 disanggempkeun kieu, walerna masing nyaah ka Pangeran Allah maneh terus jeung hate, terus jeung nyawa, sarta terus jeung budi akal. Ieu parentah nupang utamana jeung nupang pentingna. Nu kadua sarua pentingna nyaeta masing nyaah ka batur kawas ka diri sorangan. Sakabeh eusi hukum Musa jeung pangajaran nabi-nabi liana gumantungna ka ieu dua parentah. Barudak kedah nyaah teu ka Gusti? Kedah. Kedah nyaah teu ka sasama? Pinter. Urang sadayana kedah mika nyaah ka Gusti sareng mika nyaah ka sasama. Kersa? Kersa. Siap? Siap. Oh, pinter. Barudak nu aya di bumi urang kedah mika nyaah ka Gusti sareng mika nyaah ka sasama. Gusti ngaberkahan. Dadah.